Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatahu ya alim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mait wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Sareng heulat ti bismillah berarti ti bait kahiji dugi ka bait 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani ma syadi amanda arbaban nuha wa rasana syamsa bayani bisyadari ulama syarul mujizatal Qur'ani wadihatan bisati'il burhani wa syahadu matali'al anwari wa matawal alaihi min asrari fanazzahu quluba firiyadihi tuqra alaihi abid summa sholatullahi matannama hadiyasu qul safiyar bilima ala nabiyina habibil hadi jami kulli nafiqin bidadi Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabi tayyil awahi summa ala sayyidihim siddiqi habibi wa umar baruki summa bi amrin imamil abidin asatwatil lai imamiz zahidin. Nah, ayeuna bait ka-11 dugi ka 13 halaman 14. Halaman 14 pameng bait ka-11 dugi ka 13 janten 3 bait. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sanes eta nya
sanes summa abi amrin palihanap summa ala baqiyati syahabah summa ala barisan heula summa ala baqiyati syahabah zawit tuqa wal fadli wal inabah wal majdi wal pursati wal bara'ah wal hazmi wan najdati wasyaja'ah. Wihandi bait ke-11 summa ala baqiyati syahabah zawit tuqa wal fadli wal inabah wal majdi wal fursati wal hazmi wal najati wasyaja'ah ma'aka fal qalbu alal qur'ani ma'aka fal ain ma'aka fal qalbu alal qur'ani murtaqiyan lihadratil irfani. Wihandi da imam iya ganjil ma'aka fal qalbu alal qur'ani ma'aka fal qalbu alal qur'ani murtaqiyan lihadratil irfani murtaqiyan lihadratil irfani baris 1 2 3 4 5 baris kalimat dihanap ayat ya teraskeun urang ngalogat paranyang logatna kupingkeun sing teliti summa ala baqiyati syahabati dijikeun summa ala baqiyati syahabati jadi setengah bait dijikeun teras sholawat sareng salam teh summa teh kan artosna kemudian tetapi teras summa ala baqiyati syahabati teras sholawat sareng salam teh moga tetep salamina moga tetep salamina moga tetep salamina kanggo moga tetep salamina kanggo sakakarina teh sasesana baqiyah teh sasesana wihandi summa ala baqiyati syahabati teras sholawat sareng salam teh moga tetep salamina kanggo sakakarina atanapi sasesana para sahabat atanapi ngangge tina para sahabat anu opat sakali deui uyan deui summa ala baqiyati syahabati teras sholawat sareng salam teh
muga tetep salamina kanggo sakakarina atanapi sasesana tina para sahabat anu opat. Kayak itu dijelaskeun dijelaskeun kita secara sederhana mau detail teingna mah datos ka hartos ieu pastina kayak gitu. Pasti langsung ka hartos. Zawid tuko anu kagungan takwa. Bisa teka harti anu kagungan takwa atuh anu pada takwa gitu. Biasa anu pada takwa. Bisa teka harti keneh anu tukang takwa. Ari takwa teh ngalaksanakeun parentah Allah jeung ngajauhan sakumaha nu dilarang ku Gusti Allah. Takwa. Jadi upami dilogatan secara detail mah sifatna bakiyati sahabah teh nyaeta Dawid tuko anu tukang tarakwa wal fadli sareng anu kagungan kautamaan dina ibadahna. Tuh kan panjang logatna. Wal fadli sareng anu kagungan kautamaan dina ibadahna. Sareng anu kagungan kautamaan dina ibadahna. Al-fadli teh hartosna dina ieu mah. Bahkan aya keneh Wandi wal fadli sareng anu kagungan kautamaan dina ibadahna, kautamaan anu kantos sasarengan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadah kitu ge ngalogatanana teh. Anu kagungan kautamaan dina naon? Dina ibadah. Oge anu kagungan kautamaan pedah kantos sasarengan sareng Kangjeng Rasul sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kautamaan ngiring peperangan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng anu kagungan kautamaan pedah ngiring peperangan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seueur perang tekan serang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq anu diprakarsai ku Salman Al-Farisi. Sapertos saha perang-perang anu sanesna sapertos Khalid bin Walid. Eta teh sasesana sahabat nu opat. Pokona jalmi-jalmi anu kantos tepang sareng Rasul bae. Sahabat nu opat mah kapan? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Summa ala baqiyati sahabati dawituka wal pandi wal inabati inabah pengen sok aya bahasa inabah geuning dina tasawuf oge. Wal inabati sareng anu tukang baralik ka Gusti Allah.
Wal inabati sareng anu tukang baralik ka Gusti Allah. Naon maksudna inabah atau baralik ka Gusti Allah teh? Dalam kurung ada dalam kurung teh atawa anu tukang pasrah sumrah kana takdir Allah. Al inabah teh jalmi anu tukang baralik ka Gusti Allah. Para sahabat selain sahabat ngopat atawa inabah teh anu tukang pasrah sumrah kana takdir Allah atanapi ridho kana takdir Gusti Allah. Eta persamaan inabah. Wal majdi bait ke-12. Wal majdi sareng anu tukang lomanan. Loman di bahasa Cianjur. Wal majdi sareng anu tukang loman, lomanan. Bisi palai uningan naon dimaksud loman dalam kurung jalmi anu sok hormat ka saluhureun, hormat ka saluhureun, ngahargaan ka sasama, sareng nyaah ka sahandapeun, taeta loman. Tau jalma nu mulia loman teh. Majni teh jalma nu mulia anu loman. Kumaha maksudna loman tau mulia di dieu nya eta jalmi anu sok ngahormat ka saluhureun, ngahargaan ka sasama, oge sok nyaahan ka sahandapeun eta loman. Wal fursati sareng tukang berehan. Wal fursati sareng tukang berehan asih mirip karakterna sareng anu dijelaskeun dina hikmah ka-8 ya. Wal fursati sareng tukang berehan. Naon maksudna berehan di dieu? Dermawan, berehan. Nyaeta sok resep ngaluarkeun harta dalam kurung atuh bisi kurang jelas. Kuduna mah ngalogatna kan pada poek pengen tadinya reuteum ku aksara. Kan sing emut cirian digigirna maruk kitab simkuringkeun teu bala eta teh tambah-tambah barokah dina hiji waktu dibuka kitab teh kenangan hek aya di dinya digigir pakai tanda panah kumaha we. Wal fursati sareng tukang berehan atanapi resep ngaluarkeun harta pikeun kepentingan umat muslimin. Eta fursoh. Wal fursati sareng tukang berehan atanapi jalmi anu sok resep ngaluarkeun harta pikeun kapentingan muslimin. Wal baroati sareng anu aragung ku elmuna. Wal baroati sareng anu laluhur ku elmuna atau anu agung elmuna. Linuhung atuh sareng anu aragung anu linuhung ku elmuna eta al baroati. Terus wal hazmi
Wal hazmi sareng anu tukang parengkuh dina bekel agamana. Wal hazmi sareng anu tukang parengkuh dina bekel agamana. Parengkuh teh teguh, konsisten, istiqomah, persamaanana hazem teh. Wal hazmi sareng anu tukang parengkuh atanapi teguh dina bekel agamana. Anu teguh dina agama dina agama Islam gitu. Wal najdati sareng anu sok buru-buru kana tulang tulung. Wan najdati sareng anu sok buru-buru kana tulang tulung. Jadi pinulungan dina arti sok nulungan tukang tulang tulung. Andi wan najdati sareng anu sok buru-buru kana tulang tulung. Wasyajaah barisan wasyajaati sareng anu sok waranian. Syajaah seperti engke dina contoh ilmu bayan eta dina cabangna kan aya nu disebut tasbih. Zidan kas sajaah zidan ka asadin fis sajaati. Zidan seperti singa dina pada wanianana gitu. Zidan ka asadin fis sajaati. Zidan teh seperti singa, kunaon seperti singa ya, tapi fis sajaati dina pada wanianana. Wasyajaati sareng anu sok waranian menghadapi musuh. Panjang ya logatna. Wasyajaati sareng anu sok waranian menghadapi musuh dina mempertahankeun agama Islam. Khalid bin Walid kan contohna tawanian. Atuh komo Umar bin Khattab mah. Kapan ieu mah? Sahabat anu sasesana selain sahabat nu opat gitu. Nu penting nu pernah nu kantos sasarengan ngiring berjuang sareng Rasul. Seperti Khalid bin Walid, Anas bin Malik, termasuk Salman Al-Farisi. Anu jadi naon? Tokoh atau napi nama ambalan anu aya di Madrasah Aliyah Yayasan Pendidikan Kalangsari Cijulang. Nalayan sareng Ratu Bilqis. Mangka dari Ratu Bilqis mah kan benten sejarah, benten riwayat. Ari Ratu Bilqis mah di zaman Nabi Sulaiman, Ari Salman Al-Farisi mah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta Salman Al-Farisi teh sasesana atanapi salianti gitu, salianti sahabat nu opat. Garagah waranian dina naon? Dina menghadapi musuh, dina mempertahankeun agama Islam. Ayeuna bait ka-13. Ma'akafa hijikeun ma sareng akafa. Ma'akafa salagi anteng. Si antengnya naon maksudna anteng? Dalam kurung berpegang teguh. Ma'akafa
salagi anteng atanapi berpegang teguh naon alqalbu hate naon alqalbu hate alal qur'ani kana Qur'an alal qur'ani kana Qur'an murtaqiyan bari naik itu hate murtaqiyan teh isim fa'il isim fa'il biasanya sok kadituna bisa seolah-olah ya fa'il engke aya maf'ul beh murtaqiyan bari naik naon naik teh itu hate hate saha dalam kurung deui panjang logatna ieu mun tiasa mah engke aya saurang benu ngajelaskeun ka payun wih bae udah sanggup dalam dina jero kurung hate para sahabat hate para sahabat sareng urang sadayana hate para sahabat sareng urang sadayana anu papada ngadaruakeun sadayana anu papada ngadaruakeun atanapi anu papada sholawat sadayana sholawat teh bisa diartikeun sebagian makna mah ngadua eta ge sami dina jero kurung hatena para sahabat anu salian Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan salian tinu opat sareng urang sadayana we anu papada ngadua atanapi anu sarolawat sadayana li hadratil irfani lihabdo pangsaeuna ngucapkeun dod nyata Kangjeng Rasul sing saya di dieu ge lihab ulah dibitukeun dona upami nu dibitukeun mah zo mending ngecerot geuning mending ngecerotnya do ieu mah do lihab rotil irfani kana makom ari makom teh tempat dalam kurung tempat atau makom maruk meureun jauhar maknun ge teu asup kana pan tasawuf pan tauhid lebat ya kenan jadi diintegrasikeun pinter batur cerdas para ulama baheula li hadratil irfani kana makom atau tempat hadratil qudsiyah awas ternyata makom hadratil qudsiyah karena makom atanapi tempat hadratil qudsiyah naon hadratil qudsiyah dalam kurung deui ameh paham aya dina pantasawuf nyaeta makrifat nu sabener-benerna ka Gusti Allah anu disebut atanapi dina jero kurung atanapi dalam kurung teh hadratil qudsiyah teh atanapi maksudna ma'rifat nu sabener-benerna ka Gusti Allah kamari ge dina hikmah ka-8 kan dibahas ta eta bab bait ka-13 penjelasanana saalit gampil kamari dina bait ka-8 salapan 10 bahkan ti bait ka-7 pami telepat
1 2 3 4 5 genep ti bait ka genep summa sholatullahi mataron nama hadi yasukul isa fi ardil hima dugi kana summa abi amrin imamil abidin wasat watillahi imamiz zahidin. Tuluy sholawat sareng salam teh muga salamina ka Kangjeng Rasul, ka para sahabat nu opat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Terus dijelaskeun ka pungkur. Tah dina bait ka 11 dugi ka 13 nu mawi 3 bait dihijikeun teh pameng. Saur ki musonib teh ki ajengan musonib teh nyebatkeun teras sholawat sareng salam teh kadude sareng kanya Allah sareng kasalametan teh muga-muga we tetep salamina kanggo para sahabat anu sakakarina salianti anu sahabat nu pokok nu opat seueur Salman Al Farisi, Khalid bin Walid, Anas bin Malik sareng sajabina. Kumaha di karakter para sahabat anu salian nu opat teh nu opat mah komo eta mah kapan aya disebut satwatillah pecutna Allah naon ko di Al Faruq Asy-Siddiq Utsman bin Affan geuning anu tukang ibadah tukang saum jaba berehan ieu ogenan sahabat anu salian nu opat teh dawi tuko anu tukang takwa. Naon li al-fadli anu pinuku kautamaan utama dina ibadahna pedah pernah sasarengan sareng Rasul pedah pernah ngiring perang sareng Rasul wal inabah sareng eta para sahabat anu salian opat teh tukang jalmi nu tukang barali ka Allah dina harti da di dieu mah tidak majaji barali ka Gusti Allah teh lain urang berarti bring ka Allah moal kateuleman ku dohiriah mah tapi ku batini hanya eta ku hate ka hate nu iman bari barali ka Gusti Allah teh nyaeta jalmi anu sok pasrah ridho kana takdir Allah hese pisan sim kuring mah boro-boro laangan saukur konsep ieu mah sahabat mah bener-bener inabah. Wal majdi naon cenah tadi punten wal majdi teh hartosna anu loman teh nyaeta jalmi anu tukang ngahormat ka saluhureun ngahargaan ka sasama jeung nyaah ka sahandapeun mudah-mudahan we urang seperti sahabat-sahabat Rasul loman. Wal fursati naon cenah anu berehan di dia cek hikmah anu kadalapan ogenan kan aya jalma anu ma'rifatna ka Allah teh ma'rifat am ma'rifat khos anu khos mah jalma tukang tot non mabok zina jeung sajabanan tapi di mana-mana geus dipanggil ku Allah nyaeta kulantaran berehanana ongko jalma tukang maksiat tapi berehan di dia teh lain berehan cek adat cing menta dahar cek bahasa kasar nama cing menta jajan dibere kajenting manehanana kalapanan lain kitu tapi ya mah berehan cek agama nyaeta berehan tentunya aku harta kanggo kepentingan umum umat Islam ada mau masjid aya anu keur hamil bubureungan geus ripuh hoyong ngalahirkeun manehanana tukang maksiat tapi loba mobilna mangga mobil cenah hiji supirna mana kitu dianterkeun atawa nepi mere duit ka batur jeung kepentingan muslimin gitu. Tapi para sahabat ogenan anu di maksud naon tadi alfur soh tak itu karakterna wal baroah sahabat Rasul teh salian tinu opat al baroah naon tadi anu agung anu luhur ku elmuna linuhung wal hazmi sareng anu parengkuh kana nyepeng
agama. Terus deui wan najdati anu sok buru-buru tulung. Terus wasyaja'ah sareng wanian, berani dina bener, berani karena benar, takut karena salah. Wanian we terutama dina menghadapi musuh ke peperangan gitu. Ma'akafa maksudna mah ma'akafa teh ieu sholawat sareng salam teh salagi naon cenah, salagi parengkuh eta umat Islam nu teguh naon cenah tadi anu anteng gitu nya, anu bener-bener salagi berpegang teguh eta hate-hatena si jalma muslim teh kana naon, kana Al-Qur'an. Terus sholawat sareng salam. Kapan jalma anu ma'rifat tos ogenan, padahal jalma tukang maksiat tapi ditarik ku Gusti Allah jadi ma'rifat hos, jadi wawuh jeung Allah kulantaran ngalobakeun sholawat jeung salam. Sholawatna sholawat labdi, sholawat maknawi. An kade sukannya istri di mana sholawatan ulah selangting kana sapikeun lah. Dan naon eta teh sora oge orat komo lamun aya udang di balik batu pedawe sora abdi teh hayang kadengieun ku batur. Salagi berpegang teguh umat Islam eta hate-hatena teh kana Al-Qur'an jeung nepi ka kiamah ogenan umat Islam teh aya lah mah lakon teu aya. Komo geuning aya wartos datangna kiamah teh di mana-mana Islam aya dina kamajuan. Aya beja ayeuna tahun 2002 ke tahun 2023 anu disebat arek krisis ekonomi deui tong. Ingetkeun ge. Krisis ekonomi naon nya lamun dina masalah ekonomi teh keuangan teh Allahu Akbar hilap deui namina. Lah pokona krisis we. Keur mah hese ku artos ti ayeuna ge. Ripu dijajah ku orang-orang luar Islam. Engke di mana-mana Islam aya dina kebahagiaan, dina kebahagiaan eka majuan truk langsung kiamah cenah gitu. Sahurna ari si ciri-ciri kiamah ti ayeuna ge geus seueur. Murtaqian naon cenah teh murtaqian teh tadi bari naik tadi dia teh naik teh majaji kalimat atau kata lain sabenerna. Murtaqian bari naraek itu hate-hatena si jalma anu mana anu ngaduakeun termasuk pikeun sahabat jeung urang we nu maca sholawat gitu. Lihat rotil fani kana makom hadrotil kud siahnya eta makom nu pangluhurna makom anu pangsucina nyaeta makrifat bener-bener ka Gusti Allah. Kapan tingkatan makrifat teh asa abdi seolah-olah ditinggalikeun ku Gusti Allah, aya abdi teh nu ibadah teh kitu urang teh bener-bener ningali Gusti Allah. Makrifat lah jero tos sakitu wae nya. Ada sih dak. Terus darewasa kudu diajar jero tauhid tasawuf oge. Nah ieu tah ieu masih dina raraga khutbah keneh. Sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna, aya barokahna. Aos heula tina bait ka 11 engke urang ditamahan kana bait ka 14-15. Bismillahirrahmanirrahim. Nado manana we wungkul. Summa ala baqiyati shohaba zawi tuqa wal fadli wal inaba wal majdi wal wal
fal qalbu alal qur'ani murtaqiyan lihadratil irfani. Kabehan 2 bait kanggo bahan payun. Hadza wa inna duraral bayani. Hadza wa barisan. Hadza wa inna duraral bayani wa guraral badi'i wal ma'ani. Wa guraral badi'i wal ma'ani tahdi ila mawaridin syarifatin atau tahdi ila mawaridin syarifah wa nubazim badi'ati latifah wa nubadim badi'atin latifah wa nubadim tanun mayunan be kan iklam sakali sok sareng. Hadza wa inna duraral bayani wa guraral badi wa ma'ani padila mawaridin syarifah wa nubadim badi'atin latifah. Ini materasanana pada kana materi kepanan Jauhar Maknun tengke ngabahas ilmu bayan, ilmu bade, sareng ilmu ma'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.